wios wios dina wajan ngangen kangkung dibungkusna make koran sok sanajan pecina jangkung tapi jiga Aldebaran kening jadi diaukan kieu aing atuh tingali ibu ka dia jiga teu ngaduk ieu belah dia jiga henteu sarua teu ngadukung bu tingali ka dia bu ieu mau balik nanti Bogor Cijeruk jauh kira-kira kasep teu anu teu nyebut kasep berarti matana lolong ya atau piraku aing teh geulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang kompak belah dia ya. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kencang sia kana duit mah. Tangkal sampe daun salam cakep gitu bu. Balikan deui teu kaci. Tangkal sampe daun salam dibawa ka Cibatok. Anu henteu ngajawab salam balik ti dia sing nincak tai kotok sia. Seuskeur ibu-ibu ya. Tangkal sampe daun salam dibawana ka kota Bandung. Ibu-ibuna nu teu ngajawab salam salakina sing nyararanu. Kaciri ibu-ibu na molotot kabeh ka aing. Melat jati sisi leuweung di auran make cai bisi tadi keur malaweng hayu urang uihan sakali deui. Siap Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa adhim ala habibina al-mustafa al-karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak belah dia ma'uwahan. Siap orang Allah sadayana siap. Dengan suara yang lantang dan kompak siap. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah punten ya. Sing saha wae jalma anu ngabogaan keimanan anu sampurna dina hatena.
maka eta jalma ketika ngupingkeun kana ayat Allah, ketika ngupingkeun kana kalamullah, maka eta jalma bakal otomatis ngucapkeun kana lafad au. Sing tarik jawab kana lafad au leuwih panjang ngucapkeun kana lafad Allahna, maka bakal leuwih loba hampura nu bakal ku Allah diturunkeun dina peuting ayeuna insya. Siap oleh Allah sadayana siap dengan suara yang lantang dan kompak siap. Ya kusim kuring di kodean heula tingali kapayun palih pangker katingali teu kusim kuring di kodean heula lamun masih keneh meber ieu leungeun abdi ulah waka eureun ngucapkeun lafaz Allah na siap. Awas kau yang berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Dagang sawa ka eureun eta ibu di dieu. Panjang teuing eungap haja bisa aya urang di nu ngabogaan penyakit asma bin bengek. Mudah-mudahan peuting ayeuna sing enggal pararae. Panyakitna dengekeun heula atuh. Sing daramang sadayana urang dia amin. Ya Rabbal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ambad man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa qala aidan al jannatu tahta aqdamil ummahat au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarrukan bidoa. Mangga amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun amin wa la tu'akhidni mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma sakhir lana amin wa mayyil lana wajadib lana quluba ibadika ajma'ina minal jinni wal insi wajadib lana khawatirahum bil mahabbati daimati qaimati ala dawam bidawamil laili wan nahar wa anta muqallibul qulub wal absar ya ajiz ya jalil ya satar ya mu'in unsurna nasran azizan waftah lana fatham mubinan waqdul a'da'ana khidlanan kabiran wadammarnahum tadmiran birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, sateuacan kusim kuring lilajengkeun kana ceramah sim kuring hayu urang sami-sami mudah-mudahan ku barokahna maoskeun sholawat kepada baginda Nabi, maoskeun tawasul kepada baginda Rasul. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, naon bae cita-cita kahayang kahoyong doa harapan dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Nuker boga penyakit mudah-mudahan sing dileungitkeun panyakitna ku Allah. Nu boga kabingung mudah-mudahan diganti ku kabungahan. Nu boga kasusah mudah-mudahan diganti ku kesenangan. Yang lagi punya hajat mudah-mudahan Allah berkahi hajatnya. Yang lagi punya doa mudah-mudahan Allah kabulin doanya. Khusus keur anu barogah hutang
Kaciri ibu-ibu orang bejo dia banget mawa hutang kabeh jika. Sing kabalah layar hutangna. Amin ya Allah ya Rabbal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa anu maoskeun sholawat ka baginda Nabi, kalayan ditarikeun suarana, ditinggikeun suarana, cak Nabi wajabat lahul jannah, maka eta jalma wajib asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Siap mau sholawat sadayana sasarengan siap. Dengan mengeluarkan suaranya siap. Ya wios nu ngajak sholawatna wios rada serak wios, rada eungap wios, modar wios. Oh montong sing panjang panjang umur mangga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Sadayana Allahumma Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadayana Allahumma shall wa ashghili dhalimin bidzalimin. Sakali deui Allahumma shall wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabb ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadratul kiram wal muhtaram, para kiai, para ajengan, para kasepuhan anu aya di ieu desa, anu aya di ieu kampung, alladzi lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, anu kusim kuring dibilang syaurang-syaurang tapi tengirangi kana rasa hormat sareng takdim pribados kamarantena. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, urang doakeun yuk para kiai, para ajengan, para ulama, para kasepuhan nu aya di kampung, mudah-mudahan sapa paosna dipaparin panjang yuswatur sehat wal afiat. Amin. Atuh teka kantun kepada segenap aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah,
ti mimiti Bapak RT na, Bapak RW na, Bapak Lurah na, Bapak Kades na, Bapak Camat na, Bapak Gubernur na, bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia anu diwakili ku Bapak RT. Kira-kira Pak RT na aya ya? Pak RT aya, RW, Lurah. Alhamdulillah. Doakan Bu Pak ke pemerintahan anu dia kampung anu aya di desa, mudah-mudahan apapun itu program-programnya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teka kantun kepada pembawa acara, pengatur waktu, lamun cek budak norama master of ceremony, sohibul auqat, anu parantos masihan waktos kapribados deni waktos. Mudah-mudahan ieu sahibul auqat dipaparin ku Allah keberkahan. Amin. Berkah dina umurna. Amin. Berkah dina milik rizkina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh teka kantun kepada segenap panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua panitiana, para jajaranna, para pemudana, para pemudikna, para tokoh masyarakatna anu tergabung dina nyukseskeun ieu acara, anu parantos ngorbankeun waktuna, ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanagana, mudah-mudahan dibales ku Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabb. Nini, aki-aki, janda, randa, duda. Ya alhamdulillah. Hari di dia di desa Bejod aya janda henteu. Loba saeutik. Innalillahi. Jahe aya. Apal kitu saya jahe. Janda herang eta si emak menitari. Jamu aya jamu. Apal kitu saya jamu. Janda mud eta di Bogor di Cijeruk aya istilah jaga Bu, hayang apal jaga. Janda geuneuk barina hideung tuh belah ditujuru tuh. Geus sadayana nu hadir di haflah mubarakah, mudah-mudahan kita semua bukan hanya Allah kumpulkan di ini tempat saja, tetapi Allah kumpulkan kembali di bawah bendera naungan yang agung, liwaul hamdi, benderanya junjunan sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana isukan sasarengan asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Sateuacan ku sim kuring dilajengkeun, sim kuring rek panca kaki heula, rek kenalan heula ka urang dieu. Wios kasepuhan wios, abdi bade kenalan heula bisi can aya nu wauh ka abdi. Ya kira-kira wauh teu ka abdi Bu? Teu ngadukung teu wauh. Ya belah dia sugan wauh teu ka abdi Ibu? Henteu, makana rek kenalan heula wios. Sahasana tadi nami abdi tak terpangpang Jamaluddin sanes Kiai Haji Jamaluddin Solok Jengkol sanes. Tapi abdi ngagaduhan lakob. Ibu punten, lamun ibu gaduh snack video TikTok pacebook, tinggal tulis we ngaran abdi di dinya Kipe PA anu PA kain sia Kipe Pekong sia Kipeku. Aya nu apal naon sababna disebut Kipeku? Peci jangkung. Tadi gitu belah ditu pas aing datang ka dieu aya nini neuneulekeun ka aing. Deuleu itu. Deuleu. Bari nepukeun kopeahna disangkakeun we kopeah aing teh kotak amal. Untungnya tadi asupan duit. Makana rek dibalas heula wios. Dina wajan ngangen kangkung, dibungkusna make koran, sok sanajan pecina jangkung, tapi jiga Aldebaran.
jadi jawaban kieu aing atuh tingali ibu ka dia jiga teu ngadukun. Ieu belah dia jiga henteu sarua teu ngadukung. Bu tingali ka dia bu ieu mau balik nanti Bogor Cijeruk jauh kira-kira kasep teu anu teu nyebut kasep berarti matana lolong ya. Atau piraku aing sia teh geulis. Lamun geulis mah jadi metong. Bu, bogoh teu ka uing. Tah sarua aing ge henteu. Meni geus pere. Ustaz Kiai tinggal di mana? Punten kasepuhan sadayana abdi tinggal di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Bogor Selatan. Aya nu apal urang dia? Bogor Selatan aya nu apal? Henteu. Tuannya Kiai urang dia. Bogor gampang. Bisi aya urang dia nu rek silaturahim ka abdi gampang. Tinggal teangan we engke di ditu kantor Kecamatan Cijeruk. Naon cenah ibu? Kantor Kecamatan Cijeruk. Tangke gigireun kantor Kecamatan Cijeruk aya bangunan 2 tingkat anu loba jandelaan, loba korsian. Sakolahan SD eta mah. Tangke gigireun sakolahan SD punten ibu bapak hadirin rahimakumullah ya. Lain sombong adigung gede hulu aya bangunan 2 tingkat anu dipager ku berteratai besi hareupna nagok mobil Toyota jeung Mercy. Imah Haji Marjuki eta mah. Imah aing deket eta we pokona tukangeunana. Geus, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ya lanjut. Moal panjang lebar nu bakal ku pribados dikapayunkeun dina peuting ayeuna. Tadi abdi naik jam 10.05 ayeuna geus 10.32. Ya kira-kira keur urang desa Bejot, kira-kira Bejonnya. Oh be. Salah pangersah punten. Bejon. Orang desa Bejon, ya kira-kirana ngaji karek dimimitian jam sakieu peuting teuing teu? Saya tanya peuting teuing teu? Kuat ngaji nepikeun ka jam 12. Jam 2 di jam sakieu nepikeun ka jam 2. Alhamdulillah. Tandana orang Bejod Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan. Tandana orang Bejod Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan. Tandana orang Bejod kabeh ge ahli ngawadul. Sana nyebut ngaji tarik-tarik teh sia. Satu nu daek ngaji di jam sakieu nepikeun ka jam 2. Ya teh kita ngaji ka aing, apa ek maehan aing aturang dia. Bu punten, ngaji mah teu kudu panjang-panjang betul. Cai saember dipinuhan caina leber, oh manfaatna leres. Yang penting urang Bajot sadayana ibu-ibuna, bapak-bapana sadayana balik ti dieu, balik mawa el. Soba sing tarik jawab balik ti dieu, balik mawa el. Ilmu aing balik ti dieu mawa amal. Sana nyebut amplop sah. Ya haram cadah doang ya ibu urang dia. Amal. Punten Bu, Pak, abdi Kipekung ti umur 6 tahun geus jadi mubalik cilik. Ayeuna keneh masih jadi mubalik. Sumpah, aing mah teu beuki amplop. Nu penting mah doa. Ibu urang dia hayang cadah doang kana duit ya. Doa. Sim kuring ibu punten, setiap ketemu siapa saja yang dipinta itu adalah doanya. Kenapa? Sebab tidak ada yang tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Jalma anu loba ngadoakeun teh artina eta jalma loba dolor. Ikana duit wah aing. Ibu punten jeung punten kasepuhan. Ieu Kipekung di Bogor jauh di Jugjug, anggang di teang, leur diitekan, poek di oboran, gering di ubaran, cangkel di pencetan, mual undul ku kalinduan, mual gedag ku kaanginan, mual as ku kahujanan, mual ku kapanasan, cadu mungkuk pabalituk haram dempak pabalata.
Mual mundur sasiku mual ngejat satunjang beat serit dibuaya mangatkeun dicacak diwalang-walang mual rek teu datang alhamdulillah datang ibu kai di tempat teh sabab naon abdi teh hiji sejak silaturahim nu kaduana hayang loba dulur nah kana duit wae geus dibejaan dulur betul ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah guys sim kuring bungah pangarsa kasepuhan ibu bapak sim kuring bungah diondang ngaji ku urang bejod lamun ceuk bahasa Sunda nama bungah na bungah anu amarwata suta bungah kagiri-giri asa kagunturan madu kecelakaan menyan bodas disuhun nage lain di embun-embunan tapi disuhun di awang-awang bunga kacida diondang ngaji orang bejod alhamdulillah ningali antusias orang bejod karena pengajian begitu luar biasa para panitiana para remajana para tokoh masyarakatna begitu antusias luar biasa sok sanajan ibu bapak punten di luaran sana kadang-kadang ada segelintir orang yang menyebutkan pengajian tabligh akbar sabodali teh disebutkeun teh bid'ah dolalah ada yang menyebutkan pengajian tabligh akbar sabodali teh sesat ada yang menyebutkan pengajian sabodali teh diharamkeun tapi ningali antusias orang kebenarannya saja yang besar juga keimanannya, besar juga ketauhidanannya, besar juga keislamannya, meyakini acara muludan bukan termasuk bid'ah dolalah, acara muludan bukan termasuk yang diharamkan, tetapi acara muludan untuk mengusir kemaksiatan yang ada di muka bumi Indonesia. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ningali bapak-bapak diajakan takbir pangarsa tarik eta ibu-ibu Allah manewasan tanagaan cengen be mata kipekong maya sok keheul kanu geus ngapit-apit kitu teh eta teh ngaganggu proyek kiai eta teh tapi punten ketang kasepuhan sanes eta ya abdi di tanggal hiji mulud nepikeun ka ayeuna hayu kukurilingan di Banten ka Purwakarta ka Majalengka teuing duitna ka mana coba sing tarik jawab bu di Allah satu betul kamu lamun di Allah ke cacak-cacak yuk pengajian di Banten tiap RT ngayakeun tabligh akbar betul bukan hanya tiap kampung tiap RT ngayakeun tabligh akbar tapi kok kenapa kemaksiatan masih merajalela betul mudah-mudahan ia di desa Bejod khususna kulantaran ieu geus ngagungkeun bagina Nabi ngalaksanakeun pengajian samodali kieu Allah Subhanahu wa taala ngaleungitkeun ngahancurkeun semua berbentuk kemaksiatan anu aya di desa Bejod amin ya Allah ya rabbal alamin nu kadua punten kasepuhan ibu bapak hadirin rahimakumullah sim kuring bunga diondang ngaji kurang Bejod alhamdulillah ya jigana panitia orang Bejod ya betul lamun ceuk bahasa Sunda nama nepikeun ka artos jadi dapros duit jadi wajib uang jadi ranginang acih jadi buncis kebawa digorok mbek dilekek manila beberik hayam di udag-udag ting beunang ting henteu nepikeun ka kembang batur daratang ka dieu nyaho aing menang nyewa ieu tim mana panggung dijieun betul tukang sound system disewa betul
Itu tiada lain tiada bukan karena kita mencintai junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka ibu bapak hadirin rahimakumullah, pentingan ayeuna urang lempengkeun heula niat urang teh imah. Siap. Urang lempengkeun heula niat ti imah, kahade sing lempeng sing bener, niatkeun sabab innamal a'malu binniyat. Sebuah pekerjaan yang kita lakukan itu tergantung terhadap niatnya. Betul. Datang ka dieu lain kadar-kadar hayang ningali kori anu tadi di Afrika lain kadar-kadar hayang ningali mubaligna anu kopiah jangkung lain. Tapi punten ibu sok lempengkeun heula niat urang sadayana. Datang ka ieu tempat teh hiji sejak lita abud nyaeta ngalaksanakeun parentah Allah tolabul ilmi. Mudah-mudahan salengkah saparipolah urang sadayana dihitung ibadah ku Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak yakinkeun dina hate ketika urang sadaya ilmi datang ke tempat, di dalamnya dibacakan keagungan Allah, di dalamnya dibacakan keagungan Rasul, di dalamnya pengajian memeh sampean dua orang dilangkahkan, maka dosa-dosa orang geus dihampura ku Allah. Alhamdulillah. Yakinkan dina hati ibu bapak. Ketika orang datang ke penyajian, cicing di majlis taklim, rek diukah anda, rek cinggogokah anda, rek lelempangangkah anda, rek nangtungkah anda, maka orang sadayana dikurilingan ku bertriliun-triliun malaikat, lain 100 malaikat, lain 200 malaikat, lain 300 malaikat, bertriliun-triliun malaikat, bersap-sap malaikat anu ngurilingan urang sadayana pentingan ayeuna. Malaikat mangmentakeun panghampura ka jalma anu daek cicing di majelis taklim. Alhamdulillah. Malaikat ngadoakeun ngaminan kana doa urang. Alhamdulillah. Dak sing langkung heula. Sing langkung heula bari nang ngareng hapai. Aduh. Leseuh. Capek. Untung geus aya nginum di dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya cai herang wae mah. Alhamdulillah. Keun. Sanes abi nu ngomong nage panitia eta mah sanes. Bismillah. Ya terus siap. Siap terus. Si emak susu ngagantung Gusti mah. Susu naon eta manu kitu amit-amit aing nu ngagantung kitu. Ibu bapak jamaah hadirin memang geus. Teruskeun ya teruskeun. Terus yakinkeun bu dina hate urang sadayana urang teh dikurilingan ku bertriliun-triliun malaikat. Malaikat teh ngaminan kana doa urang pentingan ayeuna. Malaikat teh mangmentakeun panghampura ka urang sadayana. Malaikat ngaminan naon nu dicipta-ciptakeun urang sadayana mun ayeuna ngadoa babarengan. Sedengkeun ketika doa orang diaminan ku malaikat mustahil Allah tengah ijabah karena doa orang. Alhamdulillah. Mata ibu kudu sing rajin ka pengajian teh. Lain pengajian tablik akbar model kieu wungkul, di dieu aya mingguan, betul. Di dieu aya bulanan, betul. Sok daratangan pengajian. Daratangan pengajian. Ieu mah hayang datang ka pengajian karena hayang menang berkat. Aya nu kitu aya. Aing ngapangajian mingguan mah berekatan majarkeun. Ya Kiai, masyaallah ngarengkeun ka pengajian mah teh di mana. Oh, banyak rintangannya, banyak cobaannya, betul. Atuh katingali nu datang ayeuna oge katingali ti luhur mah nu diuk aya nu nangtung nu lelempangan nu cinggogo nu nyang hunjar nu jajan wae anu nundutan anu molor araya kenai cenah ustad pengajian sama model kieu kumaha wae tingkah urang kenai hega urang rek duduk
erek nyang hunjar, erek bari molor sugan kumaha gae yang penting urang daek cicing di majlis taklim nepikeun ka ditutup ku doa alhamdulillah. Ya nu datang ka dieu kira-kira aya nu make motor aya, anu make mobil aya, anu lempang aya, mapai susukan sawah aya, mapai galengan sawah aya, mapai lorong-lorong imah aya, mapai jalan satapak aya. Alhamdulillah. Mapai jalan satapak ngajugjug lain eta cenah. Dengekeun heula mimin. Itoh, asih toh aya. Nenen aya. Entin, titin aya. Mae saroh, moe sirah, mae munah, moe maneh. Kiraku aya moe maneh. Kan ieu papatah punten pakarsa. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaos san ku iman betul nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng panghampura dosa nu karasa teka rasa penting mah niat suci sejarek tolabul boga pangarti pikeun pibekeleun diri pohokana purwadak kupikeun bu pomaulah eureun ngaji pomaulah tinggal ngaji ya jang jalma teu boga pangarti hirup moal boga aji di dunyana bakal rugi akhirat menang kanyeri. Betul bu kahade kabudak mah ibu titah ngaji tapi ibu kalah nonton. Bapana kalah ninyo di baturan kukulub. Ya di dia hui aya sampai aya eta hui ngeunahna dikulub apa digoreng dihakan sia dikulub moal ge ngeunah betul. Aduh Gusti nu agung. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, punten pangarsa itu papatahnya anu diperesepkeun ulah nyanyina tapi papatahna betul mata kurang sing darae ka pangajian. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, urang sadayana hiji kahijina tadi niat datang kaya tempatnya niat tolabul ilmi. Nuka duana urang sadayana nyatana niat takdiman wa takriman dilahirkeun junjunan urang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, urang sadayana kudu bungah sabab pentingan ayeuna keur ngemut-ngemut ngeling-ngeling kana dilahirkeun baginda Nabi. Betul bungah teh ibu bungah teh bapak-bapak bungah teh kudu bungah naon sababna cenah ustad kiai kudu bungah kita sebagai manusia akhir zaman, umat akhir zaman, jangan kalah dengan ikan-ikan yang ada di lautan. Kita jangan kalah dengan burung-burung yang berterbangan di angkasa. Kita jangan kalah dengan sasatoan anu aya di gunung. Naon sababna mereka semua ketika baginda lahir ke alam dunia, semua makhluk yang ada di muka bumi ini merasakan bunga dan gembira. Betul. Mata kurang pentingan ayeuna kudu bungah jeung bahagia. Ibu bahagia teu?
Komo ibu-ibu mah ya, ibu-ibu, bu, bu, halo. Ibu kudu bungah diciptakeun ku Allah jadi awewe. Naon cenah? Ibu kudu bungah diciptakeun ku Allah jadi awewe. Naon beut cenah ustaz kudu bungah diciptakeun jadi awewe? Bu, ya, sebelum Islam datang dibawa dengan lidah baginda Nabi. Sebelum Islam datang menyebar ke seluruh penjuru dunia, sebelum Islam datang ke negara Indonesia, sebelum Islam datang ke desa, yang namanya perempuan, yang namanya wanita itu dihinakan dan dilecehkan oleh kaum laki-laki. Betul. Memeh datang Islam di zaman peradaban Romawi. Baheula memeh Nabi nyebarkan agama Islam. Di zaman peradaban Romawi eta awewe dibengketan jiga kangkung di pasar dijualan. Memeh datang Islam di zaman peradaban Yunani, bu, baheula eta memeh datang Islam. Eta salakina ngajualan awewe na pamajikanana. Saking eta lalaki ngalecehkeun kanu jadi awewe. Di zaman peradaban dinasti Ming baheula, bu, bisa yang apal di Cina. Eta di Cina memeh datang Islam saking ngalecehkeun anak ka awewe. Ayah hiji raja, eta raja pamajikanana ibu 1000. Sabarasina ibu 1000. Bu 1000. Cai teh eta raja kuat ka pamajikanana 1000 kitu iraha make kolorna eta raja. Ya abdi oge kasepuhan punten anu pamajikan hiji, leuwih 5 kali aing sapoe eta morosotkeun kolor. Isuk-isuk porosot deui, pabeberang porosot deui, burit porosot. Komo penting leuwih ti 5 kali morosotkeun kolor. Komo mun 1000. Tapi punten ibu bapak hadirin rahimakumullah. Setelah Islam datang dibawa dengan lidah baginda Nabi, melalui perjuangan baginda Nabi, Islam datang ke seluruh penjuru dunia. Islam datang ke negara Indonesia, bahkan Islam datang ke desa Bencot. Yang namanya wanita, yang namanya perempuan itu dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Alhamdulillah. Awewe setelah datang Islam dimuliakan ku Allah, bahkan dia muliakan diagungkan ku Rasul. Betul. Mata kudu bungah dijadikan awew. Mata budak ngora ya. Sok aya nu ngomong kieu ya. Hidup tanpa wanita tidak ada artinya. Betul. Hidup tanpa wanita tidak indah. Betul. Makanya tolong catat Pak. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun ilmumu sebagai perempuan, setinggi apapun jabatanmu sebagai perempuan, seluas apapun hartamu sebagai perempuan yang menjadi pemimpin keluarga, yang menjadi nahkoda keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu adalah bapak-bapak. Betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang pundak? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menanggung beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Bapak-bapak catat. Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Dengekeun kaum laki-laki. Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain keur ditincak, bukan untuk dengan hati. Perempuan itu harus dimengerti hatinya, harus diberikan kesayangan, harus dipeluk, harus dicintai. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atau siapa gemil. Ya ibu-ibu orang Bejod kiai ngajar dong. Wah geus diangkat-angkat kuat ka bengek-bengek modar. Ngajar. Betul. Itulah namanya wanita senangnya dipuja dan dimain. Makanya banyak perempuan yang tergoda dengan bujuk rayunya laki-laki buaya. Ayah buaya ayah. Leseuh aing. Nupugu macan dahar lapar. Ibu bapak geus dahar geus.
Encan mandi jujur malah anu mere ieu teh saya. Iya terus kopi. Kopi mana can datang dat. Aduh, anu aya we heula cai her. Tenang we cai herang oge bukan sok aya dina iklan dina TV nih. Air putih adalah air yang sangat murah. Oh bener ibu si eta. murni sama. Geus cai herang we. Tapi punten kasepuhan abdi teh pan pernah mondok pernah masantren. Baheula keur mondok teh nginum teh cai herang. Ayeuna kasebutkeun jadi ustad cenah cek batur mah nya herang keneh we. Sangkakeun we aing teh buruy meureun ku panitia. Bismillah. Kopi. Atupan aduh Gusti Nu Agung biasana tiris-tiris kieu mah nu haneut nu aya warna. Ayo herang. Barina rasaah. Ya terus. Tapi ibu abdi bade naros ke urang Bejon ya sadayana bapak-bapak ibu-ibu. Ya, urang riung mumpulung samodel kieu ya kira-kirana memang urang dia hayang teh asup ka surga sih? Coba sing tarik jawab, hayang teh asup ka surga. Tapi di dempo-dempo asa eueuh banget surga ya. Punten kasepuhan, punten ibu bapak. Boro-boro urang Bu, punten. Boro-boro urang selaku manusia biasa, waliullah ge geus gogorowokan hareupeun Allah. Cek wali ilahilas bareng tulil bantuan wala jahimi. Pak punten cek wali ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali teu pantas asup surga, komo deui urang. Tapi ibu punten bapak, mudah-mudahan ku kaberkahan baginda Nabi, ku kaberkahan bulan Maulid, ku kaberkahan syafaat baginda Nabi. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di tempat dicatat ku Allah sebagai ahli surga. Amin. Ya Robbal. Yang saya tanya surga agung tidak? Ibu-ibu, saya tanya surga agung tidak? Surga mulia tidak? Surga suci tidak? Yang punten ibu, saya tidak pernah menemukan hadis ataupun keterangan yang menyatakan surga yang agung Allah simpan di hadapan dapal sampean para malaikat. Saya tidak pernah menemukan hadis ataupun keterangan yang menyatakan surga yang mulia Allah simpan di hadapan dapal sampean para rasul. Saya tidak pernah menemukan hadis ataupun keterangan secuil pun. Yang namanya surga Allah simpan di hadapan dapal sampean para alim ulama. Tapi Allah ngamuliakeun awewe, Allah ngamuliakeun ibu-ibu. Cek hadis sahih, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci Allah simpan di hadapan dampal sampean ibu-ibu. Betul? Atau beli dempoan. Nah ibu itu jadi kikianan karena cokor. Engke anakna eta nanyakeun ka indungna mah mana mah eta surga nu ceuk pekung mana eta mana keheul tah deuleu ku sia. Budakna lieureun cek budakna teh mamah geuning surga teh bareulah kieu. Jabah hideung, bau khas, rorom. Eta rorombeheun aya nu rorombeheun di dieu aya. Eta aing ngarorombeheun bahasa Indonesiana sok pusing. Piraku perpecahan antar suku. Bu, punten eta aya nini rorombeheun datang ka dokter di Bogor, belagu hayang make bahasa Indonesia. Cek si nenek, "Dok, iya nek, saya punya penyakit, Dok." "Penyakit apa?" Merombeh. Dokter ngahulang tarik. "Apa itu, Nek? Penyakit apa merombeh?" "Ini, Dok, lihat kaki saya nih belah-belah kayak galengan." "Oh, gampang itu Nek," kata si dokter, "gampang obatnya." "Apa, Dok?" "Menggusruk." Jadi obat rorombeheun teh naon cenah Bu? Ngagusruk. Geus, jang punten ibu bapak hadirin rahimakumullah. Surga yang agung, surga yang mulia Allah simpan di hadapan sampean ibu-ibu. Artinya keridhaan Allah
aya dina karidoan nu jadi indung jeung bapa. Betul. Jadi saya berpesan ka urang bejot, rek anu geus kolot, rek budak ngora, rek kakabehan sadayana, saya berpesan tong macem-macem kanu jadi indung. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada yang mampu menembus 7 lapis langit kecuali doa indung kanu jadi anakna. Betul. Bahkan Habib Salim As-Satiri menerangkan bahwasannya doa indung ke anak melebihi 70 wali kutub. Betul. Alhamdulillah. Nuhun kakak, Gusti. Nuhun kakak sing panjang umur kakak. Alhamdulillah yang kopi dibere ku urang bejot mah alhamdulillah. Alhamdulillah balalager urang dia teh. Tapi ibu punten Bu Umi, ai geus dibageuran kieu teh kadang-kadang dina hate mah sok aya rasa sieun aing teh Bu. Sok sieun amplop aing dikurangan. Moalnya di dia mah aman ya Kang? Aman ya? Aman. Aduh. Aduh ditampil heula Kang kopina. Panas aing. Engke we heula. Mun cenah Kang ti Isan saeutik atuh. Aduh ya terus. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Artinya karidoan Allah itu ada dalam karidoan nu jadi indung jeung bapak. Yo doa indung mah, ucapan indung kanu jadi anak sajiduh mecu saucap nyata. Betul. Ngomong naon bae oge jadi kenyataan. Boro-boro doa benerna Bu Pak. Doa salah na indung jeung bapa kanu jadi anak dikabul ku Allah di dunia kene. Betul. Matak tong macem-macem kanu jadi indung jeung indung jeung bapa. Bisi aya di dia urang bejot anu pernah nganyerikeun hate indung. Pernah indung urang ceuri ku sabab kakalakuan urang. Pernah indung urang mencucurkan air mata ku sabab kelakuan urang sebagai anakna. Wa ieu pentingan ayeuna menta ridona, menta hampura kanu jadi indung jeung bapa. Bisi kalakuan eta anu matak ngahalangan kana teu ditarimana amal urang di hadapan Allah. Betul. Sabab karidoan Allah aya dina karidoan nu jadi indung jeung bapa. Tong macem-macem kanu jadi indung jeung bapa. Punten bisi aya di dieu pernah nganyerteun hate kolot, eta kolotna teh kaceplosan ngomong kieu. Jang balangsak sia. Saya berani bersumpah atas nama Allah, demi Allah eta budak kudu ngalaman balangsak heula di dunyana lamun teu menta hampura kanu jadi indungna. Tong macem-macem kanu jadi indung jeung aya pribahasa kieu punten pangarsa ibu bapak rahimakumullah. Anak nu durhaka kanu jadi indung jeung bapa kaluhur moal sirungan kahandap moal akarat lamun dileuweung kayu dangder lamun dilembur kayu randuk dipeka pamikul bangkung dipeka pangikat pingkang dipeka suluh teroy-roya acan kalah capek kanu niu paling banter dipeka tarumpah di luhur dicekek dihandap ditincak paling jago ninjak tikot. Itu peribahasa Sunda Bu. Ini peribahasa di kolot. Jalma anu durhaka anu jadi kolot moal jadi nanaon boro-boro di dunya di akhirat bakal cium. Matak tong wani-wani kanu jadi indung jeung bapa. Aya ayeuna paninganan ieu na ye nadomanana bade dikupingkeun bade dikupingkeun indung matunggul panjangkeun umur barina sehat. Amin. Ya Rabbal. Nginjem heurang ngarananya wios. Indung matunggul narahayu
aduh cemimi Bapa matangkalna darajat lamun muncung ulah ka gunung muja rata ulah ka sagara tapi muncung kudu ka indung lamun muja kudu ka bapa kudu ka sabab indung anu ngandung eta bapa nu ngayuga indung anu melandung eta bapa anu ngompres mainnya bapak ngompres aduh jang punten indung tunggulna rahayu bapak tangkalna darajat lamun muncung ulah ka gunung lamun muja ulah ka sagara artinya jang ketika kita punya doa ketika kita punya cita-cita anu pertama dipentak doana lain doa batur tapi doa indung jeung bapak urang nu aya di imah betul tong wani-wani minta doakan sajen heula lamun urang can minta doakan jadi indung jeung bapak Ustaz Kiai indung abdi tos maot bapak abdi tos ti ladun ya atuh kumaha urang mentana tong wadi-wadi carah ka ditu ka dieu lamun can urang ngajarahan kuburan indung jeung bapak urang betul jarahan heula kolot urang tong wadi-wadi ngahalangan ngalangkah tina jarah kanu jadi indung jeung bapak urang sehingga wani-wani ngaluarkeun duit 100.000 200.000 bahkan nepikeun ka jutaan jarah kuriling aya anu ka Cirebon aya anu ka Tasik ka mana-mana tapi urang mopohokeun kanu jadi kuburan indung jeung bapak urang demi Allah itu tidak akan menjadi wasilah kehadean waliullah anu dijarahan ku anak durhaka moal jadi wasilah kehadean betul waliullah anu dijarahan ku anak durhaka moal ridoeun mata kurang lamun mangga ustad mah kawas ngaulahkeun jarah ka para wali lain punten ka jarah ka ditu ka dieu tapi urang ulah sakali-kali ninggalkeun ngaliwatan jarah kanu jadi kuburan indung jeung bapak keramat yang paling ampuh adalah indung jeung bapak urang lain nu sejen menta doa nama kalau jadi indung naon bae nu diucapkeun kudu jadi indung jeung bapak urang bakal jadi kenyataan di dunia maupun di akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah mata lamun urang hayang boga anak anu soleh bu boga anak anu teu durhaka kanu jadi indung jeung bapak bu solisina mah deui solisina mah singararaji anak urang betul solisina mah pasan tren anak urang sing apalin kana bag-bagan agama ulah jadi kolot anu dayus teh kumasna ustad notolerkeun kalau jadi anak sabodo amat anak rek maksiat sabodo amat anak rek durhaka sabodo amat anak rek salat atau teu salat kolot samodere kitu isukan di poe kiamah di hadapan Allah bakal datang Allah nyeret kalau jadi indung jeung bapana kana neraka Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillah sumanahu bila pan sok aya kolot anu kieu ustad kenaik yang penting mah aing salat yang penting mah aing amal yang penting mah aing ngalakonan sagala perintah Allah keun bae anak mah jeung anak-anak keneh anak aing mah keur jeung maneh-maneh keneh teu bisa kitu lamun can diserenkeun diselehkeun ka kiai anakna tetep anak urang bakal minta ajukan pembelaan di hadapan Allah kecuali urang sebagai kolotna geus nyerenkeun ka kiai geus nyerenkeun ka ajengan manehna geus balik kurang diserenkeun sagala rupana ka kiai ka ajengan titah ngaji tapi masih kena bantongor masih kena maksiat itu akan menjadi saksi duit orang nu dipake ngaji harta orang nu dibikeun ka kiai harta orang nu dipake masarkankeun anak bakal jadi saksi pembelaan di hadapan Allah alhamdulillah matak solusi namun hayang boga anak anu soleh anu sukses dunia akhirat apal kana bag-bagan agama sok pasan tren ibu bapak hadirin rahimakumullah kadang-kadang orang sebagai kolot sok aya anu boga statement kieu bu pak alah ustad anak yang sukses mah anak anu geus loba duitna eta anak nu sukses anak yang sukses mah anak anu geus gedong sigong imahna anak yang sukses mah anak anu geus loba mobilna anak yang sukses mah anak anu geus loba sawahna anak yang sukses mah anu geus tinggi jabatanna anu geus jadi jenderal anu geus jadi insinyur anu geus jadi presiden
saya catat ke orang dia. Salah besar. Anak yang sukses lain anak anu geus loba duitna. Anak yang sukses lain anak nu geus loba mobilna. Anak yang sukses lain anak nu geus godong sigorong imahna. Tapi anak anu sukses adalah anak anu bisa maturan indung jeung bapana ketika indung jeung bapana keur elok-elokan sakaratul maut mawa nalkinan kanu jadi indung jeung bapana umi abi ucapkeun lapad Allah 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 eta anak anu sukses mah bu nungtun indung jeung bapana kana nalkinan ka Gusti Allah sehingga indung jeung bapana maut dalam keadaan husnul khotimah lain ditalkinan ku batur tapi ku anak urang anu dididik ku agama. Betul. Begitu bangga seorang orang tua rek menghadap Allah anu mawa teh anak urang lain batur lain ieu mah indung jeung bapana keur elok-elokan salah di jalan we ngajedog barina ngomehap aya nu kitu aya mana jelmana yang sukses lain anak nu geus jadi presiden, anak yang sukses lain anak nu geus jadi jenderal, tapi anak anu sukses yaitu anak anu bisa mungkus boeh indung jeung bapana ketika indung bapana geus ngababatang jadi mayit. Eta anak anu sukses mah. Begitu banggana seorang orang tua maut dimandian lain ku batur tapi ku anakna anu dididik ku agama. Apal kana bag-bagan agama, apal kumaha carana mungkus mayit, apal kumaha carana ngamandian mayit. Kata bangga di hadapan Allah. Punten ibu bapak hadirin rahimakumullah. Anak yang sukses lain anak anu sok meren kadaharan barina teh haram jeung halalna eta kadaharan. Anak yang sukses lain anak nu sok meren we duit barina teh jaho duit di mana eta asalna. Tapi anak anu sukses anu sok ngadatangan tiap poe Jumaah ka kuburan indung jeung bapana. Barina nyuuh di hareupeun kuburan indung jeung bapana. Ya Rabbana, ieu teh kuburan indung abdi, ieu teh kuburan bapa abdi, teu kenging diajab ya Rabb. Eta anak anu sukses mah. Sukses teh lain di dunia wungkul. Sehingga di akhirat urang geus ngababatang jadi mayit di alam kubur, ngocoran terus anak urang. Kunaon? Ku bisa maca Yasin, bisa maca tabarok, bisa maca talqin, bisa maca tahlil. Rek kumaha anak urang bisa ngaji lamun anak urang teh dipasantrenkeun. Betul. Rek kumaha anak urang bisa baca Yasin, bisa tabarok lamun anak urang teh dididik ku agama ku para kiai. Betul. Rek kumaha anak urang bisa neruskeun perjuangan nu aya di ieu kampung, nu aya di ieu desa. Lamun anak urang diantep we teu daek kita ngaji di pasantren. Betul. Makanya ibu bapak hadirin rahimakumullah. Makanya saya sering berpesan ke setiap kampung di setiap desa, ke para kiai, kepada ustad, kepada kasepuhan, saya berpesan bisi aya di dieu budak ngora anu pasehat bacaanana alus bacaanana makhrijul hurufna bagus sifatul hurufna bagus tajwidna oge begitu bagus komo lamun nepikeun ka naon apal kana Al-Qur'an 5 juz 4 juzna sakali-kali saya berpesan ke orang dia, sekali-kali itu anak muda suruh maju terdepan untuk menjadi sholat 5 waktu supaya aya estafet kepemimpinan di mana-mana kesepuhan di dia maut atau aya gentina. Betul. Eksaha nu neruskeun perjuangan agama Islam lamun alain anak muda anu poe ayeuna dididik ku agama. 5 tahun ke depan ngaji anak-anak. 5 tahun ke depan saha anu rek maman masjid. 5 tahun 10 tahun ke depan saha nu rek meneruskan perjuangan agama lamun lain anak muda anu ayeuna dididik ku agama. Betul. Tapi cicing di pasantren daripada gundul cicing di penjara. Betul. Hidup santri, takbir. Santri ngaji, betul. Daripada botak ya, di penjara. Akhirnya. Matak sok, ibu bapak hadirin sama punten kasepuhan punten. Sok, sarelehkeun anak urang teh.
Lain ieu mah rajin anak urang daekeun ngaji, ngolotna ngajedog wae teh hayang nyelehkeun kanu jadi naon guruna kanu jadi kiaina sehingga kiaina teh nyaho, ai sia anak saha? Anak mah aing. Pan teh nyaho anak non mamaneh saha? Data nyelehkeun. Teu masrahkeun. Anak urang kur torojol we ngaji. Kayan kiaina teh apaleun indungna nu mana bapana nu mana. Sok selehkeun. Pasrahkeun anak urang kanu jadi kiai mun urang sebagai kolotna teu bisa mamatahan babuagan agama insyaallah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah kitu supaya urang sukses dunia akhirat urang amalan terus Ustad Kiai terus masih kuat masih kuat bisa jam 1:30 santainya ya atuh naon cenah bawaan balikna ieu teh muludan Ustad keur muludan keur ngagungan baginda Rasul geus we kieu Pak Ibu hadir rahimakumullah saya berpesan ka urang dieu aya kunci terakhir kebahagiaan urang Pak kunci terakhir kebahagiaan umat akhir zaman umat yang tidak pernah melihat Nabi umat yang tidak pernah duduk bersama Nabi umat yang tidak pernah mendengar ceramah Nabi solusi terakhir kunci terakhir umat akhir zaman adalah sholawat ka baginda Nabi supaya naon supaya Nabi isukan mere syafaat sehingga orang bisa asup ke surga betul rek kumaha Nabi mere syafaat lamun urang dieu teh daek sholawat alah Ustad pan aing mah osok salat cantang tuku salat urang bisa ngasupkeun ka surga cantang tuku sedekah urang bisa ngasupkeun urang ka surga kadang-kadang sedekah urang mah dibarengan kuria betul ka surga cantang tu ayeuna aku mau ngahaji urang bisa ngasupkeun urang ka surga kadang-kadang umrah urang mah bari selfie hareupeun Ka'bah betul cantang tu tapi naon kunci terakhir kebahagiaan urang di hadapan Allah adalah syafaat pembelaan baginda Nabi eta Bu lobakeun maca sholawat mah teu kudu wudu betul teh sholawat mah teu kudu urang boga wudu teu kudu suci ibu keur masak sholawatan oke keur ngepel rek sholawatan hegae keur ngayun-ngayun budak komo deui betul sholawatan di mana wae bapak keur ngarit keur ngoren keur macul sholawatan supaya naon supaya orang selalu ingat tercantel naon antara Nabi jeung hate urang sehingga Nabi ingeteun ka urang isukan di akhirat oh ieu tukang maca sholawat oh ieu nu sok rajin muludan alhamdulillah so geus we eta hungkul lobakeun maca sholawat loba aya nu pondok aya nu panjang kayak lumana wae oge terserah urang yang penting sholat siap maka ibu hadir rahimakumullah sadaya acan simpuri mungkur tina ieu panggung urang maca sholawat deui siap Bapak tapi sadaya acan hoyong ngopi heula nya aduh ya tos ngantosan disuruput heula wios pangarsa kiai hapunten masyaallah biasana ari tutup nu kieu teh nu aya pepentilan kieu sok bodas aya hideu tapi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim punten ah pangarsa pan eta mah sunah ti Rasul lamun nginum teh Bu nginum teh 3 kali tegukan 3 kali sakali tegukan sakali tegukan itulah contoh yang tidak benar tong diturut pokoknya 3 kali napas we siap yes. Ibu bapak hadirin rahimakumullah jadi kunci terakhir na urang kebahagiaan dunia akhirat adalah sholawat ka baginda Nabi yuk sadayana satajan simkuring mungkur ku barokah baginda Nabi ku syafaat baginda Nabi urang sadayana maca sholawat aya sholawat tibil qulub aya sholawat busra siap ku barokahna sholawat tibil qulub mudah-mudahan hate-hate anu ngabogaan hate buruk anu ngabogaan hate tegenah anu ngabogaan hate sok panasan anu ngabogaan hate penyakit hate sing dileungitkeun ku Allah peutingan ayeuna amin
Aya salat busro, mudah-mudahan ku barokahna salat busro. Anak-anak urang, anak incu urang sing dijadikeun anak incu anu tur soleha. Anu bisa ngajadikeun kebanggaan orang tuanya di dunia parat nepi ka akhirat. Mangga sadayana. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim Allah ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Ayo keluarkan suaranya apa? Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Salat busra. Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'al wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya rabbal astaghfirullah. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasepuhan para kiai para jenengan sakitu anu kapihatur bobot sapanan sareng sapakan bengkok sembah kijing sila dan kandungan dari aisan dari jejeriat bobot pangyen timbang taraju wabili jeung bisi carita sim kuring aya nu takur jeung hukum terpak sareng syarat takur jeung catur terempak jeung carita bisi aya kapat anu lepat bisi aya salah bisi aya anu salah sim kuring kapunten anu salah bade ngapunten sakitu anu kapihatur wa ma fikil. Assalamualaikum